Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu desarang aki di acara mana tangdos nama nyaita dongeng pang brahmanati kidagar official YouTube. Urang ngeureuyeun naskeun hanca anu katunda pemirsa hiji judul anu namatkeun pangintennya wengi ieu Siluman Gunung Guntur bagian ke-38 tamat pemirsa dina episode anu ayeuna panungtungnya rengse insyaallah. Pemirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia nganaukeun oge ngarojong kana padaran-padaran aki. Sadacan aki naskeun hanca mangga kangge nu nemean manco nu teu acan subscribe nu nemean ngadangukeun nya di subscribe we heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, nge-share, miralkeun nya dongeng-dongeng padaran aki boh ka grup WA Instagram Telegram sareng sajabina di. Mugi sadayana pemirsa di mana bae ayana aya dina parangtayungan Allah taala dibaparinan kesehatan lahir sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya rabbal alamin. Ngarengsekeun Siluman Gunung Guntur di bagian anu ke-38 pemirsa kumaha tamatna ieu lalakon urang Bandungan sasarengan bae. Urang ngamparkeun deui sama kawitanana parsamakna sor awug sareng kukurawuna. Mangga kaparayun sadayana prung Urang carioskeun di nagara Siluman jeung Alapati. Prabu Dentawisesa anu narima laporan di ponggawa anak buah Ki Gulutuk Cangir kegancangan nyaur permaisuri Dewi Campaka sariningru malias Nyi Sukesi. Harita Nyi Sukesi emok di payunan Prabu Dentawisesa. Ari nyain nanaunan makin ita paman pati pikeun ewak Bahkanta jeung kulawargana. Tingali akibatna paman pati Gulutuk Cangir tepikan masing pati nagara kena kulini bangunan karaton jeung imah rahayat jeung Alapati loba nu ruksak diakibatkeun ku kagamahanana alam urang ku kasaktianana alam manusia. Habanan kaula geus mangkali-kali nyaram ka nyai teh yen ulah ngurusan deui Bahkanta, urusan Bahkanta make kaula nu bakal nungtaskeunana, ceuk Prabu Dentawisesa nyeksekan permaisurina. Maos nyai teh lepat Kakang Prabu. Lepat teu wawartos heula margi alim ngeganggu ketenangan Kanjeng Prabu. Tadi nama nyai teh moal rek ngijinan ke paman pati ngajora ke Bahkanta. Tapi paman pati teh maksa margi punggawana anu katelah kumbang ireng anu ditugaskeun milari pare kangge hajat. Dipergasa ku Bahkanta dugi ka ayeuna teh tanpa daksa da 2 sampeana dibuntungan sadayana. Apa neta teh biadab Kanjeng Prabu sami sareng we ngahina nincak karena mastaka Kanjeng Prabu. Walau Nyi Sukesi bisa nakar nyen alasanana. Kutan kitunya punggawa kumang irang dibuntungan sakabe sukuna. Kacida di kitu mah benar-benar si Bahkanta teh kurang ajarna diantep kalakan nincak hulu. Leres pisan Kanjeng Prabu. Lamun ku urang diantep pastina bakal jadi hileud anu teras wae ngaganggu ka nagara urang.
si bahkan teh sena mah urang beresan wae ayeuna si bahkan teh sareng kulawargana teh. Bener Nyai, si bahkan teh geus kaleuwih geus ngarugikeun gara-gara urang kahiji si kumbang ireng korban, kadua pemanfaat di tepi katiwasna, katilu wangunan loba nu ruksak. Penting ieu urang kudu nyieun balitungan jeung bahkan teh sakulawarga. Panuju pisan Kakang Prabu, Nyai oge bakal ngiring mantosan ngajorak bahkan tak margi pamidi antep bakal ngalunturkeun wibawa salira. Rahayat pasti nganahan ka urang duaan. Nah cina diantep sakitu rahayat loba nu korban. Pati kerajaan gugur Ponggawa oge seueur anu janten korban. Nah cina rajana cicing wae henteu bertindak. Pan pastina komara salira teh bakar luntur jina pandangan rahayat jeung galapati Kakang Prabu. Bener bisa Nyai. Geus wancina kaula nindak bahkan teh sabab geus loba korban ti pihak urang. Paman gulutuk cengir kaula bakal males pati ka bahkan teh, hutang wirang dibayar wirang, hutang pati dibayar pati. Urang siapkeun ponggawa patingan anu garaga sakti pikeun ngacorak si bahkan teh. Srangenge geus lila sumurup, peuting geus meberkeun jangjangna, jangkrik ciang-ciang jeung cari cangkas geus kadenge di saradap patembalan. Warga lembur Cimanganten geus talibras sare, geus palid kalam impiana sewang-sewangan. Tapi di imah bahkan tak yakin pangeusina masih nyararing, sabab masih kadenge nu ngawangkong di patengahan imah anu dicangan ku cahaya cempor. Singariat nandi doi sabab abah ieu boga pirasat penting ieu bakal aya nu datang ngajora ke tempat urang. Yakin ku tiwasna pati kerajaan siluman pasti rajana teu tarima, pasti bakal nyieun balitungan ka urang. Cuman wah katambihan ku Nyi Sukesi anu neuteuli pisan ka urang sadaya bah. Ai ceuk uing mah geus we nya kali senang-senang jadi ratu, jadi permaisuri kerajaan. Emas loba harta teu kaetang, tapi sigana dendam pisan manehna teh bah. Ceuk si Odoy bae terus ngaleguk cikopina anu kali satengah gelas. Karunya pisan sebenarnya mah Kang, nu tadina wanoja kampung anu polos tapi kasarat jadi siluman. Tada teuing rugina sabab ti manusia anu mulya jadi golongan setan siluman anu dilaknat. Ya coba mun baheula milih ujangnya. Sigana mah tos incuan abah ge. Alah kamana-mana di akang mah. Atuh da nya harita manehna kalaka milih Den Sarja geura anu loba hartana, disababkeun harta teh bisa jadi jaminan cenah kabagjaan meureun. Buktina kalaka katalang sara dinya nyeri ku salaki jeung mitoha tepi ka diserahkeun anak kitu tah pipilih menang nu leuwih teh koceprak menang nu pecak. Kitu pisan yang. Ya gitu hidup di dunia wadoy nih. Teu sakabeh nu ceuk urang hade pikeun diri urang cantang duka nyataanana mah. Sabab gawe ge kumaha papalakanana mun urang melakna hade nya buahna oge bakal hade. Tapi lamun urang melakna kagorengan nya buahna oge bakal kagorengan deui pikeun diri urangna. Keur uplak ngobrol kitu, seor kelebuk angin ngadadak nyeor mani tarik nebak kana imah bahkan tak cungu anjing bebaung mani patembalan. Kayaan peuting anu simpe jadi karasa geuman pisan. Di kajauhan kadenge sora talapok kuda nu keur lalumpat, sorana tarik mani ngaguru. Singariatna barudak tatamu geus datang, ceuk bahkan tak bari nguniang hudang.
Hendi jeung Siodoy oge nuturkeun cangkat bari ngagilirkeun perah bedaugna masing-masing anu ngagaplek dina cangkengna. Sora kuda beuki deukeut, saterusna eureun di hareupeun pakarangan imah Bahkanta. Bahkanta, bagiakeun ieu kaula datang. Gura kaluar sia. Sarta gancang serabongkokan ke kaula pikeun narima hukuman. Kadenge sora Prabu Dentawisesa handaruan. Bahkan tah Hendi jeung Siodoy gancang kaluar ti imah. Iburuan ngajeng-jreng aya kana 20 kudana jerangkung gede. Ditarumpakan ku ponggawa-ponggawa anu sarua jerangkung badagna. Pangharepna katempo Prabu Dentawisesa jeung Nyi Sukesi tumpak dina kuda anu buluna hideung lesreng bari jeung melas. Saduana mencrong neuteep seukeut ka Bahkanta, Hendi jeung Siodoy. Pamirsa sadayana, ulah hilap ya dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee Sadang Lajada. Kancawargi Tepas Sunda, Kancawargi Kidagar Official, di mana bae ayana mangga. Anu resep gulah galih online ngalangkungan aplikasi Shopee atau Napi Lajada tiasa balanjana ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Kantun klik we salah sawias produkna pamirsa engke bakal lebet saperantosna diklik mah pamirsa lebet ka aplikasi Shopee Sadang Lajada. Saperantosna lebet mah mangga pamirsa bebas bari gulah galeuh naon bae oge nya sakahoyong pamirsa. Akin teu ngawajibkeun pamirsa ngagaleuh produk-produk anu dipajang sapertos Novel Sunda, iket, pangsi sareng sajabina eta mah ukur cukang komo mentas ke aplikasi pamirsa atau napi linknya. Hatur nuhun anu parantos ngersahkeun balanja ngalangkungan dongeng Aki oge hatur nuhun teras ngarojong balanjana pamirsa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keur deui dongengna. Aya naon tapi ka raja jeung Galapati sinarieun kersa datang ka saung butut Abah. Kaula rek nyangkala kanjeun sakulawarga sabab geus margasa patih karajaan jeung ponggawa kami si Kumbang Ireng. Eca masalah sorangan. Si Kumbang Ireng ngagalaksak malingan pare bogana warga lembur nya kapaksa ku kami dihadang. Patih kerajaan tiwas ku sabab manehna geus wani-wani nyulik Siodoy. Barina tiwasna oge dina adu jajaten anu adil, lain dibongohan, lain ditembak di kajauhan. Dasar bangsa manusia tukang ekol, geus teu kudu loba catur. Ponggawa tewa ka jalma nu tiluan. Prabu Dentawisesa marentah ka prajuritna bari curugna ngacung ke arah Bahkanta, Hendi jeung Siodoy. Teu kudu dititah 2 kali. 18 ponggawa langsung cracrut tarurun ngurung ka Bahkanta, Hendi jeung Siodoy. Hendi Bahkanta sarta Siodoy geus satadi ge nyiapkeun bayu genina. Barang nu ngurung datang langsung satiluna ngadorongkeun 2 dampal leungeunna ka arah ponggawa anu 18 urang. Atuh saharita keneh 18 urang ponggawa langsung ting jerit tuluy larubuh. Bari jeung awakna kabeh tarutung ka tarajang ku angin panas ajian bayu geni. Prabu Dentawisesa ngagerung pinuh amarah bari ngagajleng tina kudana dampal sukuna nu jebreg ka cidang ngadius ngarah kana dadana Bahkanta.
Tapi bahkan tante cileureun gancang ngagiwar ka katuhu bari tuluy nyodokeun peureub katuhu kana beteungna Prabu Dentawisesa. Hiu cebrod. Karasana ku bahkan teh kawas neungeul tumpukan karet ngampul maningan nyawad. Sok sia. Ayeuna mah adu jajaten jeung kaula kanta. Rasakeun sia. Hiot. Prabu Dentawisesa nyabulkeun peureubna ka arah sirah bahkan teh. Bahkan teh gancang ngalepkeun sirahna plos peureub Prabu Dentawisesa pos ngahakan angin. Hiu cebret. Tenggelan bahkan teh nyayang deui dina careham Prabu Dentawisesa tapi sarua malah mah carehamna leuwih teuas tibatan peureubna bahkan teh. Urang kocapkeun heula Nyi Sukesi anu narajang ka Hendi jeung si Odoy. Gerakan Nyi Sukesi anu geus jadi siluman leuwih gesit, leuwih kilat dibanding baheula sawaktu masih jadi jurig hulu. Kukuna anu paranjang sareukeut ranggoas teh suat siet ngarahkana beuheung Hendi. Hendi ukur gujlang-gajleng teu males narajang kawas nama masih teu tega pikeun narajang ka Nyi Sukesi. Akibatna tajongan Nyi Sukesi nyayang kana dada Hendi. Hendi ngagulutuk labuh gulitikan. Nyi Sukesi ngahambatkeun deui cakarna rek ngarecah dadana Hendi, tapi si Odoy teu cicingeun. Gancang najongkeun suku katuhu kana cangkengna Nyi Sukesi. Hiu cedak solontot bro. Nyi Sukesi labuhnya ngigir tapi langsung hudang tuluy malik ka arah si Odoy. Corelat jeleng. Nyi Sukesi ngagajleng ka si Odoy bari dua leungeun rek nyekek kana beuheung si Odoy. Si Odoy gancang nyekel dua pigelang Nyi Sukesi. Kep. Nyi Sukesi jeung si Odoy padorong-dorong jadina ngadu tanaga. Beuheung Nyi Sukesi ngadadak manjangan, bahamna calangap nemongkeun sihungna anu ranggeteng. Sirahna launan ngadeukeutan ka arah beuheung si Odoy teu bisa hojah deui sabab dua leungeunna keur padorong-dorong jeung dua leungeun Nyi Sukesi. Dina kayan genting kitu ngadadak hiu brecras beuheung Nyi Sukesi pegat. Dibabad ku pedaugna Hendi. Sirahna ngagulutuk si Odoy salamet tina ancaman pati. Tapi anehna sanajan geus papisah sirah jeung awak, tapi awak jeung sirah Nyi Sukesi masih hirup. Sirahna kakalayangan terus nyamberan ka arah Hendi sedengkeun awakna ngagapruk narajang ka arah si Odoy. Sirah kaning teu paeh jurig deh. Si Odoy mundur ka tukang bari ngawatak ajian bayu geni. Si Odoy ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah awak Nyi Sukesi anu eueuh sirahan. Bus seor klebug dua ranggem angin panas narajang ka awak Nyi Sukesi. Sarita awak Nyi Sukesi geheng tapi anehna teu rubuh. Tetep bae maju ka arah si Odoy. Kitu oge Hendi nu disamberan ku sirah Nyi Sukesi. Hendi ngawatak bayu geni tuluy diarahkeun kana sirah Nyi Sukesi. Sirahna Nyi Sukesi tutung malah mah kulit buk jeung dagingna amrol nu nyesa ukur tulang tangkurakna. Tapi sanajan ukur tangkorak hungkul, Nyi Sukesi masih tetep bae hirup nyamberan ka arah Hendi. Ieu teh kulantaran Nyi Sukesi geus ngajabelkeun nyawana ka Prabu Dentawisesa. Manehna bisa maot atawa hancur lamun Prabu Dentawisesana palastra. Urang kocapkeun deui bahkan teh nu galungan ragot jeung Prabu Dentawisesa. Bahkan teh geus ngoprot kesang, geus teu kahitung panarjang bahkan teh nu nyayangkeunna kana awak atawa sirahna Prabu Dentawisesa. Tapina geuning eueuh gunana. Sabab badana Prabu Dentawisesa weduk kuat teu mempan di teunggeulna. Bahkan teh ngagajang mundur tuluy nyabut kegamanana nyaeta Kujang Raden Badalungan. Bahkan tangambat hodam Raden Badalungan. Yaumun nyohonkeun bantosan Raden Badalungan, abah manggih lawan berat ieu teh. Bahkan tangantelkeun Kujang kana tarangna. Kujang ngempur cahayaan jeleg ngadadak hareupeun Prabu Dentawisesa ngajirim hiji sinatria gagah make baju sinatria sing sarwa bodas.
Jirim ia pisan pernah datang ke karaton kerajaan jeung Alepati sewaktu negor Prabu Dantawisesa ngeunaan karaman jurig hulu Nyi Sukesi. Anjeun baheula geus dibere paringatan ku kaula Dantawisesa. Ayeuna malah kumawani kadunungan kaula. Geus waktuna anjeun mulih ka jati mulang ka asal Dantawisesa. Ulah melu campur anjeun kana urusan kaula jeung Sibah Kanta. Tong loba teuing catuh Dantawisesa. Sang hareupan kaula. Hodam Raden Badalungan langsung ngamak. Nyamber manehna ka Prabu Dantawisesa serangan alir kilat peureupna ting jelebret ngahujanan awakna Prabu Dantawisesa. Dua lengan Prabu Dantawisesa ditarik ku Raden Badalungan bari dadana dijejak atuh prol. Dua lengan Prabu Dantawisesa teh copot pegat tina tak-takna, dadana oge pejah. Prabu Dantawisesa kociak dengek sirahna ngadak leupas tina warugana. Sirahna ngalayang kaluhur bari panonna hurung. Dina dua panonna ngabarasat sapasang sinar beureum ngarah ke arah Raden Badalungan. Tapi Raden Badalungan teu cicingeun dina dampal leungeunna ngabarasat sinar bodas nyacas anu kacida silona. Sinar bodas mapas sinar beureum peurai sabada harita. Ut parasat des, parasat celegur. Aduh. Sinar bodas ngahancas sirah Prabu Dantawisesa. Sirahna Prabu Dantawisesa hancur lebur jadi lebu sabada harita. Bareng jeung gugurna Prabu Dantawisesa, awak jeung sirah Nyi Sukesi oge ngadadak hancur lebur jadi lebu. Kayaan ngadadak simpe deui cara biasana. Ti kajauhan kadenge kongkorong hayam nandakeun wanci geus ngagayuh ka subuh. Kumaha bah saterasna nah siluman teh bakal ngayakeun deui serangan ieu teh. Ceuk sia deui beureung ngepurkan bajuna anu kalotor. Aman deui geus moal aya dina naon. Rajana ge geus perlaya. Hayu urang gacarai sagedeung deui ge subuh urang ka masjid. Atuh geus kitu mah bahkan tah Hendi jeung Siodoy arunggah ka imah deui pikeun siap-siap ngalaksanakeun salat jamaah subuh di masjid. Bareng jeung hancur leburna Nyi Sukesi sarta Prabu Dantawisesa, kerajaan siluman jeung Alepati ngadadak hancur lebur. Bumi inggeung, lini badag, oyag taneuh rarengkah neureuy wangunan karaton jeung wangunan-wangunan anu sejena. Di saprakarita lemur-lemur sabudeureun Gunung Guntur aman tentrem taya kabejakeun deui aya hal-hal anu aheng jeung ngaganggu ka masyarakatna. Pamirsa sadayana, lalakon siluman Gunung Guntur cag tamat dugi ka dieu. Aki anu ngarangna oge anu ngadongengna aturkeun nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Sanaos barijeng basajan mugi wae dongeng Aki tiasa katampi kalayan kabingahan, tiasa janten panglipur kalbu, pangobrah kana manah, panglepeh kana hate. Oge sasiereun sabanjeureuna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge pienteungeun kumuh hirup di alam dunya. Pamirsa sadayana hatur nuhun sakitu heula pangintennya anu kapihatur bisa ruitina kitu dong ka panginten ieu teh libur. Kumargi tamatnya. Lalakon siluman Gunung Guntur cag rengse dugi ka dieu.
Aki nu mancen tugas nyuwun hapunten bilih dina mancen tugas salami ieu seueur keneh kakirangan boh dina unak basana nya oge tina babaran kecapna ieu mah dongeng ge nya dalang saayana pemirsa sanes pujangga atanapi ahli sastra mung hiburan bari mileleungkeun panginten seni dongeng Sunda supados tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Aki amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.